lamun keur ngahulang kieu teh tarik, aduh guys, sok hayang ini ka Indonesia. Hari di Indonesia mah rame gini, aduh mana deh hayang loba kahayang tapi duit teu boga, sabar mah sabar tapi na kumaha teu bisa nanaon, ari can boga nanaon mah cukup meureun pasrah ka Allah, ngeluh ka Allah, da ngeluh ka jelema mah pibangsun diomongkeun, tak ngeluhna ka Gusti Allah, ulah ngeluh ka jelema, ayeuna ngeluh ka jelema anu amekeun ka diri urang mah curhat teh di denge malahna diomongkeun ka batur. Gitu karakter pasifatan urang teh diomong-omong ka batur. Tak lamun aya kapeurih masalah kahirupan, kapedih masalah kahirupan, tong curhat ka diri batur, ka dulur, ka tetangga, ka babaturan, leuheung sauyunan, ari ngeselek mah jeung urang, ngomongkeun urang, tak curhat mah hate jeung hate ka Gusti Allah sing diijaabah, sing dikabulkeun sagala hantero mah sing disehatkeun, sing di ngalirkeun rezeki berlimpah ka diri urang awal akhir oge. Sakitu ulah curhat jeung jelema, jelema sok ngahianati, sok ngecewakeun, teu meunang dipercaya. Bener tuh, Lur.